Untuk poe Jumat mah persiap ke mimiti poe Jumat mah maca surat Kahfi 3 balik. Pada subuh teh surat Kahfi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal terus eta nangis 3 balik beres eta Yasin 3 balik poe Jumat teh pagawean poe Jumat beres eta maca tabarok sabalik terus waqiah sabalik ar-rahman sabalik kabelah dituna engke maca ti amma yatasaalun datang ka kul a'udzu birabbin nas ulah disargauh pagawean poe Jumat teh endang ngarokok bloon amat sih kudu geus kolot batak pagawean poe Jumat. Terus orang berangkat ke masjid siapkeun salat tahiyatul masjid sholli sunat tahiyatul masjid rakatain Allahu akbar beres duha 8 rakaat mantas duha salat tasbih 4 rakaat beres diuk dawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala langsung maca sholawat 100 balik dur aja eta mantep jasa takus kitu teh nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun boro-boro atuh teh kitu ge setengah-setengah kitu. Nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae ge telan tasbih bae. 10 tasbihna 9 jual hiji. Atuh siapa jualan keneh bae. Nah, ieu pa Jumat lain lalagaan. Sebutna ge Sayyidul Ayyam. Rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cek sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan menta. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti. Mobil.
teu parugu ulah di embat-embat isin jero hate bae siksa kaul mah antara khutbah 2 khutbah kahiji diuk tah di jero diuk didinya waktu ijabah siksa kaul mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat siksa kaul mah ta salat Jumat siksa kaul deui mah jam 1 siksa kaul deui mah bada asar siksa kaul deui mah memeh adzan magrib tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae di mana asal didinya pas urang mentang geus dibere langsung asal urang pas di waktu eta geus masyaallah ngan modelna eta ongkos Lailatul Qadar Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaan malam-malam ganjil padahal mah teu kitu kebiasaan malam lilikuran padahal teu kitu bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar abeh nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu poe Jumat yes nomor 1 poe Jumat nomor kedua yaum arfah poe arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara lantaran di mana terjadi poe arfah yubahillahu taala malaikatahu Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan poean arfah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai eueuh nu make jas eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi kedeul banget lagi nu make ndeu ka arfah asup ka salon teh aya eueuh tah ndek apel ka salon mah ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai cek Gusti Allah hei malaikat pandang ku anjeun qad anfaqul amwal nyana daratang ka arfah aya nu ngajual sawah aya anu ngajual mobil aya anu ngajual buruan imah aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotokna tuh deuleu menghormati ka aing kabeh ge hayang lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu dararata hayangnya usia malaikat tuh nini itu mah tuh embe dijual kotok dijual buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna nah menghargai ka aing hayang kapanggih jeung aing ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang pikir ku sia coba malaikat aneh tante namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumahaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba tapi ya tahu begitu di Amerika lain di urang di Amerika tuh mana di
Amerika gitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nya nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sih. Hayang kapanggih aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geura ge. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah waing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus teh. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran mana kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekataneuh nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna. Ieu getih sacek celek bae suara ya. Iyalah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mangan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah, mana coba situ. Ci, pan situ mah duit loba ge teh coba situ. Cet, tuh. We malaikat, oh itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah geus bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti lamun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta
Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan manuhunnya. Sial da babaturan. Emang ge ai babaturan menumpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah. Set dek mayar ge enggak usah. Ikhlas saya mah. Udah jadi langganan aja dah. Saya mah ridho. Sial tuh tukang ojek. Masya Allah. Geus mah deui teu puguh karu. Eueuh logak naon direm. Hut. Karasa yang nyenud ka dieu. Tukang ojek teu bareres. 2, 3, 4 Yaumul Fitri. Poe lebaran fitri. Eta teh lain sembarangan poe. Lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek nyokot gaji. Berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum ini qad ghafartulah. Kaing dihampura 4 hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Teu beres teh kolot. Poe Jumat, Yaum Arfah, lebaran, haji jeung lebaran fitri. Poe nu 4 eta mah lain sambarang. Nah, eta teh Sidina Umar teh ya. Di mana eta meunangna? Pertimbangan cek Sidina Umar. Salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikeun Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor 3 teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagus teh kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula.
diukarak nantung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing ngarusak salat aing sia eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat oh ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa ma yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib berang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-dula pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter oh ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh ge dikarubah dia acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan nya salat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya mah khusuk jasa aju nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan nya ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumatna pindah ieu urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah narjamahkeun nu dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah nah tarjamahkeun terus ayat da terjemahkeun wasiat da terjemahkeun aya diterjemahkeun mah peureunna naon narjamahkeun usikum iya ya bitaqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak Pak turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum pohana tepoal urang kadinya teh ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV
itu senang khotib kos gitu. Ya Allah ya Rabbi, ikan sholat masalahna, ceramah maki pudoli, acak-acakan los. Udah walain sholat tamanya nama sapira bisnis. Aduh, iya, kau bagian setepati. Ya Allah ya Rabbi Karim. Kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan sih atau bencana. Kadangin aku orang kutub berapa nih. Coba ge, jadi bayar ngomong ke. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti ganti soal sing ade. Guys hati-hati degekeun kurang. Perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah kurang beungeut sia anu teu bujuma. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae iza sa'idal khatib wa 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar pada cacakallab ente ulah ngajablog. Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad laga berarti heureuy lalagaan. Wa man laga fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi geus baru lagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut Pak Jum'ah terus di Bandung sholat Jum'ah milu begitu sholat Jum'ah waduh ngaco ya mah khutbah acak-acakan gitu langsung zohor zohoran sholat salametkeun sholat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set Pak Jum'ah jeung guru malah di Bandung jeung guru di Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia Poe Jum'ah hayang poe Jum'ah nyanan pas itu harita pada larang langsung sholat Jum'ah di Cililin rada beurang sholat Jum'ah di pada larang sarua Jum'ahna kos gitu Noel zohor acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantap sing hade salamat kan bae tanya pan ngaji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae. Geus bongan sia ge kumaha sia. Atuh aing kumaha aing. Lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah. Kajeun. Aing mah geus ngaji kos kieu ge sia. Moal so amat aing kadang-kadang sok. Tungtung mah gelut bae di dinya. Ayo salametkeun sing ade. Urang kan mal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye ieu salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia ku aing sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa tah mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar
Kumaha tulungannya aing jatuh wau ka sia. Sia tilok hadiah tilok naon tilok aing. Endek kumaha coba. Je, tawadak salamet. Rapihan ibadah urang.